Lah, gitu ya si bos areta ya. Kebeneran aing butuh ayam. Bos, Pik. Terus di mana, Pik? Weh, nah sanarion ka dia. aja tas koralang kuling puguh neangan hayam aja obos kerenan ieu nakanang hayam euy. Boga hayam gitu. Pik, urang cicing di dieu teh berarti ya hayam urang, Pik. Tuh hayam saha deui atuh sia mah? Naon si butuh hayam jeung naon maneh? Aing beneran pisan bos euy. Urang butuh kacida hayam ye. Keur 7 bulanan pamajikan. Aing keur neangan hayam ayo tadi koralang kuling teh ye. Kabeneran aing meujeunna ieu hayam euy. Atuh ieu mah bojohna, Pik. Ujung 7 bulan mah yo tempo. Hayamna. Oh, kali. Wah, jago ieu mah jeung 7 bulan mah, Pik. Aduh euy, aing ieu meujeunna kacida segede kieu mah. Hayang sabaraha ieu euy? Nya, cek aing heueuh meujeunna nya. Sok lah 300.000 we, Pik. Lah, aing nawarkeun teh mun sok tara jeung ikiraan mah nya nu kieu hayam 300.000. 100.000 arek meus ku aing ye dibeli ye. Butuh kacida wa euy urang ye. Sia mau nawar teh mun merek pek teuing atuh anjing kalabatan ini ikoh. Geus ayeuna mah geus 200 bae kadeukeun duitna. Moal dikurangan deui mentong 200 teh atuh euy dah aing. Heulah. Bae aing mah. Teu lieur neangan hayam ye. Geus jongjon geus butuh mah tanyakeun nya artosna ye. Nampi hayamna. Pik tah kieu ya 200.000 untuk nawar 100.000 merek pisan sia mah anjing juga aki. Nyangakeun nya bos. Urang ye da rusak dipeunjit ye aing mah digawean ieu hayam berdua kiasakan. Sok Pik. Lumayan 200.000. Uga aing mah keur ngiuhan da aing mah panas tinggal hayam saha. Kaburu ayeuna bogana euy. Nya tempo kapol maju kembangan deui. Tak semangat nih ngabresihan deui. Parunteun. Mangga. Asa hayam urang Kang nu dikekelek teh. Nya siga nyi, susul yuk. Kang. Dieu lah. Aya naon Kang? Kang, hayam asa wawuh hayam hayam saha kitu ieu? Hayam abi Kang, ieu keng meser bieu kanggo 7 bulan pamajikan syukuran. Heuh Kang, iman nu abi tah cirina ge Kang. Bukan Kang, heula Kang, heula. Bener nu urang ieu mah nyi. Kumaha ya aturan bisa nyokot hayam urang? Heula nu abi kumaha ya urang menang meuli cikana teh si Asep Areta. Nu urang kumaha nu urang bangsakeun bae tau mending sok ayeuna mending dibangsakeun ieu kumaha ge hayam urang. Bangsakeun kumaha ieu Kang ieu sing pungula ieu. Kumaha judulna ieu? Tuhan apa si bos Areta mah nu di dieu mah jiga kitu bae. Sueuh Percaya geus. Aduh, aing ieu kumaha tuh Akang ieu. Deng nasib urang ieu euy. Urang menang meuli 200 urang bieu ti bos Areta. Ingat mari masalah duit mah ayeuna mah kieu bae atuh ieu. Ngarah aman mah. Gua gadeun gantian 200, lamun teu mere 200, ieu wayahna urang ngariung ka desa. Duh, Kang ulah kikituan atuh. Ieu kawas lain jeung tetangga. Geus kena era urang da tuh. Ieu da lain salah-salah teuing urang sabenerna mah si bos Areta tan warek dilaporkeun mah itu. Ayo urang mah deng ieu geus ganeng nya. Hampura pisan ieu. Duh, aing heueuh. Hampuranya Kang. Ya heueuh atuh geus nuhun. Aing si kujuk ku aing mun aya dicibron ku aing si tulang beuheung na si cucungik teh. Goblok aing kalah kabobol 400.000 deng aing heueuh. Heueuh mentak kieu geus nasib diri deng. Oh, mudah seger ini. Si Opik deui aing mah euy teh. Kenapa? Pik ulare omong nya repeh euy. Heeh. Sip, siap, ha. Heeh. Pik. Ningali budak urang teh. Aduh, ieu Pak Kudeng geus di bapana nanyakeun ieu kumaha aing ngajawab ai geus kieu. Jawab sia teh. Ningali teh budak aing. Sia yang diwealkeun ku aing. Henteu ningali bah, henteu ningali. Nu balik pila ku teh budak aing. Henteu swear. Wah, ieu mah bener sia yang diwealkeun ku aing. Buru, bejakeun di mana budak aing? Henteu. Aduh, sia. Di mana sia teh budak aing? Di ditu bah, di pos bah. Oh, kitu atuh kita di sia teh. Sia ngabejaan tadi atuh. Main kemana tuh? Udah sore gini. Sia teh Asep Areta. Geus goblok pamajikan geus naon maksudna memawa anak aing. Hampura Mang Jack, ieu mah kur ngobrol. Wah, ngobrol sia. Emang aing teh nyaho? Ye, di dinya mah Asep Areta tukang kacecer sia teh geus sabaraha hiji awewe nu sia di bogohan sia teh anak aing kan dikorbankeun. Sia wani-wani kan heuleuh. Ye, si neng teh anak aing. Ai sia Suka apa? Suka lain anak Mang Jack.
Aing teh nyaho naon? Hayang aman atau milih bubuk ku aing geus diduelkeun. Ku denda ku aing dia. Mah Mang Jack? 1 juta nih. Oh, Mang Jack teu boga duit 1 juta mah Mang Jack. Sia teh asep eta ke awewe paribasa ngajak ulin teu gabeg duit 1 juta-jutaan. Aya ge 10.000. Heh, naon duit 10.000? 1 juta aing mah mintana ge. Oh, Mang Jack teu boga. Teu boga tong wawanianan atuh mah mau ngobrol budak aing. Ah, cuma ngobrol Mang Jack. Ya, budak aing mah bujurna ge gede. Oh, udah Mang Jack, emang bujurna gede Mang Jack. Oh, makana sia 1 juta denda ku aing dia. Oh, wah ge 10.000. 10.000. Aing mah neng geulis-geulis sia teh daikan atuh dibawa ngobrol ku si Kacep ieu. Oh, si Kacep ieu mah tukang ka awewe. Ya, Mang Jack, cinta mah tidak memandang wajah, Mang Jack. Lain soal wajah sia teh cinta-cinta we awewe cinta. Yang ngopi dulu, Yang. Ah, belum ngopi udah 2 bulan. Masa sih kemarin juga ngopi aku Iya. kan. Ang, kopi, Ang. Kopi naon, A? Kopi gudeg. 1. Oh, gudeg, A. Siap. A, bade diseduh di dieu atau tapi di sana? Atuh di dieu, Mang. Piraku di canak atuh. Bade dinakap atau tapi dina plastik? Atuh dinakap, Mang. Da bade dieut ayeuna. Oh, dinakap. Yeuh, China, seueur salit yeuh. Kalau bapisan tanya. Atuh sok satengah we China, Mang. Yeuh, China bade nu panas atau tapi nu dingin? Asa tatanya wae nya tukang dagang teh. Pugul ngalieurekeun. Yo, Mang. Anu panas atuh, Mang. Piraku kudu tiis atuh teu hideng. Oh, nu panas. Mangga tuh. Bade dikocek eta nepi moal. Neng, liur gitu Kang dagang teh, Neng. Ayo kita tanya banyak. Yuk, kocekeun atuh kocekeun. Yeuh, bade dikocekeun aku. Curug atau napi ku senok. Sok atuh kocekeun lah kunaon we atuh, Mang. Mun loba bisa tanya atuh nya, Neng. Duh, ieu teh kalarasan senok teh ayaan. Ku curug nya ame tereh. Mangga, A. Dulu atuh, Mang, atuh ku curug ieu mah, Mang atuh ih. Ah, lembur aku sia. Aji, goblok panas aduh ya. Ah, buas yang. Ayo lah. Ayolah. Uang edan. Aduh, goblok naon nu saya teh jalma meuli kopi mungkin dibanjurkeun ka beungeut aing punyukeun teh. Aduh, tadi panas. Nah, kesini dong ngajak main teh. Ya iya tuh. Enak. Pik. Hah? Ulah rea beca urang di dieu. Pasaha? Bisa panggil pamajikan. Oh, pemajikan. Nya moal atuh piraku urang ogenan asok. Ya, jeung tatangga mah nya. Heeh, siap. Oke. Siapa itu? Biasa tukang malak. Oh, Biasa itu mah. Lah kita enjoy we. Neng, ini mah. Pindah ya. salaki ka mana nya inditna euy. Duh, aing mah di mana sih inditna teu kanyahoan. Pak Opik, ningali salaki abi teu? Aduh, aing ieu geus pakudeng geus dewe pamajikanna aing kudu ngomong kumaha ieu nya. Kumaha Pak Opik? Teu aya teh teu ningalian. Tadina lamun ningali mah rek dibere duit 100.000 ku abi. Mana duitna teh? Yeuh. Nah, Tah, lamun kieu mah teh tuh salah kita teh mah tuker bobogohan tuh di ditu tuh. Jeung awe bukna pirang. Jung, sampeurkeun banyak. Nuhun ya. dasar lalaki teh teu kaop jauh ti pamajikan. Indah ya. Itu banyak ti imah mah rek musuh kalah ngadon bobogohan. Iya deui awewe atuh gelis-gelis teh boga ka era bobogohan salaki batur. Aduh, aku mah cuma diajak main sama dia. Kata dia masih bujang. Hah? Bujang. Budak geus loba tah huy sing era ku huis. Hayu balik. Ampun, Nyi, ampun.